meni kepo Mama Rabig. Kepo. Kemana sih bener? Kamana we atuh meni kepo mak? Sia, dicangkemo sia ku aing kehead. Loh, galak sana tuh mak. Iya tah kadinya kalawat ya, puguh rek ngajual helm mak. Tah, kitu mah kebenaran pisan. Ka dia diuk. Aya naon tuh mak, ditah urang diuk. Tah, anak muda kebenaran pisan. Salingkuhan, emak butuhan helm. Dicong tawarkeun ku emaknya. Anjir, si emak atuh bawa salingkuhan mak. Nya atuh sok malah pangnawarkeun nya mak. Anu penting mah payu eta helm. Hargana 1 juta mak. Nya anak muda, kumaha cong ditawarkeun nya. Ya. Bukan cicing dia nya. Nya sok mak, ting hasil mak. Sayang. Ada yang mau jual helm ini, katanya kamu butuh. Oh iya sayang, butuh helm mah. Berapa ini tuh harganya sayang? Murah, cuma 1.500.000 sayang. Oh ya udah nih pegangin dulu. Pas 15. Terima kasih sayang, aku duluan. Ya hati-hati ya. Tuh, nih di lapisan ini Rabig. Ya anak muda, hasil 1 juta. Ah, gitu atuh mak, yo cair 1 juta. Yo jeung mah 100. Sing adil atuh kan. Ya, cong dibagi rata ku mak. Hiji, Heeh. dua, Heeh. hiji, dua, tilu, hiji, dua, tilu, opat. Ieu bae urang mak, opat teu naon? Bae lah Rido, urang mah geus sakieu ge alhamdulillah milih rezeki. Ya atuh nya mak. Nuhun nya mak nya. Heeh. Bae ka mana? Ya ka warung lah, hengnya. Nya atuh. Nya sok mak, nuhun mak. Bae. Heeh. Teh heula. Ieu teh 1 juta dibagi 2 ku si emak teh. Kudu nama 500 ewang aya 400. Kita urang nu bodoh atawa si emak nu pinter we. Aci, si Mama Rabig nyampeurkeun pasti pinjem duit ti ka urang ieu Hei anak muda. Aya naon Mama Rabig? Jadi gini anak muda, Ngarti mah urang ge, moal jauh mama ka dieu teh pasti pinjem duit. bet lain anak muda. Ceh, naik naon atuh mak? Pinjam uang. Ceh, pan nya mak, aing pinjam duit jeung pinjam uang teh sarua wae, eta keneh. Atuh basa-basi we anak muda. Lagu lama eta mah, pinjam duit sabaraha kitu mak? Pinjam duit 200 we anak muda. Eueuh, mak, 200 mah ayeuna ge ye. Nang 100. Manya 200 anak muda. Aslina eueuh 200 mah mak, ayeuna ge nang 100 ieu. Waduh, 200 aya teh. Yeh, ning maksa Mama Rabig. Gini sia teh merek kan. Heula mah ye, kapan urang gerek mere ye 100 ye. Tah, mere nginjem. Ya nuhun ieu dibere injem 100. Tadina teh mah teh nginjem teh 200 ka maneh teh. Tapi kan dipinjeman 100. Tah, berarti maneh boga hutang keneh ka emak 100. Heula asa aya lieuran. Nya mah urang berarti 100 deui ka mah hutangnya. Ya udah anak muda, saya duluan. Bye. Bye. Heula. Nah, urang jadi boga hutang 100. Asa aya lieuran euy. Aduh, aing ka mana ieu ka Google Map teh? Ka parem deui. Jadi mana nya euy? Naon eta anak muda pelogag-ulugug di dinya? Hei anak muda, kenal culang-cilang di dia? Pugu mak, abi teh nyasar. Google Map na ka parem, abi jebul-jebul di dia duka di mana ieu pugu? Rek nangan imah saha gitu anak muda. Pugu abi teh mah bade milarian bumi Pak RT. Manawi materan bumi Pak RT kali mana? Tah geuning aya batur. Sugan we atuh muruhan jang meuli beas. Oh, terang bumi Pak RT mah, tapi emak teh gaduh beas. Naon hubunganna mak? Imah Pak RT jeung beas? Ngarti meureun. Oh, uhun ngartos. Ieu aya atuh mak, kanggo meser saparapateun beas mah nya. Oh, nuhun atuh cep. Dipina bumi Pak RT mah ka dieu jalan teras, belok kiri. Oh, uhun nya mah nya, abi bade kelas ka bumi Pak RT. Uhun, dipayun mak. Astagfirullahaladzim. Emak, mangga tuh nya dipayun mak. Mangga. Astagfirullahaladzim, mak. Nah, nuturkeun wae, mak. Pugu make sami linglung nyasar, cep. Astagfirullahaladzim, sugan teh emak teh. Heeh, apa eta imah Pak RT? Pek teh sarua nya nyasar. Pugu mohon make linglung. Ye, ai emak anggot urang beuki linglung, kita lurus belok kiri. Kumaha tuh ieu ayeuna urang, mak? Betul apa?
Gus, mak, ayo nama daripada bingung, mending cari jalan masing-masing. Oh, alah. Bye. Hai. Lo atuh, mak. Udah lo atuh. Dasar ini Rabi.